yen maut ngadodoho hirup katungkul pati di langit panderi nutup catur diri. Hirup rek di pungkasan sejah hisab amalan di papak balitungan narima ganjaran atau siksaan. Nalika laju pasaran nu nganterkeun ka kuburan harta banda teu nulungan mau dipake tanggelan napas anu panganggesan geus kaluar tina badan batin cirik balilihan taya gesan pamuntangan. Hirup rek di pungkasan sejah hisab amalan di papak balitungan nerima ganjaran atau siksaan. Pasaran nu nganterkeun ka kuburan harta banda teu nulungan mau dipake tanggelan napas anu geus kaluar tina badan batin cirik balilihan kaya kesan pamuntangan batin cirik balilihan taya kesan pamuntangan.